Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumal bas tuluy make anjeun saubaka kana pakaian anjeun. Waqra sareng maca anjeun addu'a kana doa. Allazi anu taqaddama geus ti heula ieu ladi fi adabil labsi dina adab-adab make baju. Sumadhab tuluy indit anjeun ila baitil khalai ka ruangan anu kosong. Ruangan kosong teh KWC mun teu urang mah. Munta'ilan barina anu make sendal. Masturoro si barina anu ditutupan sirah. Wa qaddim sareng miheulakeun anjeun al yusra kana suku anu kenca inda dukhuli nalika asup. Wal yumna sareng kana suku anu katuhu indal khuruji nalika kaluar. Wala tagful sareng ulah poho anjeun anid da'awati tina pirang-pirang doa alwaridati anu datang inda zalika dina nalika na dukhul asup. Wa indal farogi sareng nalika na beres ti WC minal wudu'i tina wudu. Summa sholli tuluy salat anjeun rakaatail fajri kana 2 rakaat fajar. Wanwi sareng nganiatan anjeun bihima kana itu rakaatail fajri aidon deui sunnatal wudu'i kana sunat wudu. Wa ba'da zalika sareng sabada nana salat Iqra maca anjeun doa al-fajri kana doa fajar kama saperti perkara waroda anu geus datang ieu ma fil hadisi dina hadis. Wa awwaluhu sareng ari mimitina doa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi as'aluka eta nyuhunkeun abdi ka Gusti rahmatan kana rahmat min indika ti cakeuten Gusti. Tsumma sholli tuluy salat anjeun as-subha kana salat subuh jamaatan barina berjamaah. Wa ba'daha sareng sabadana salat Iqra maca anjeun al-wirda kana wirid al-latifa anu latif asy-syahira anu masyhur. Lil Habibi Abdillahil Haddad kagungan Syekh Habib Abdillahi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Wa qad jama'ahu sareng nyata geus ngumpulkeun ieu Habib kana wirid minal ahadisi shahihati tina pirang-pirang hadis anu sahih. Fahafiz mangka kudu hafal anjeun alaihi kana ieu doa. Fa innahu karana sayaktosna ieu wirid azimun eta gede. Azimul faidati eta gede faidahna fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab.